kaumdang Nyimojang lungaran irah ngahulang miragaman beki sieun beki teu ngarti kana maksudna si Wirja omonganna teu mata kaharti sarta sikepna nu matak pi kahariwangeun eta mojang luah klieu krek ngagero menta tulung teu wani sok sieun nambah picilakaeun akhirna ukur bisa cari nakdak Umar Cipanon bari jeung hatena keueung ngan untung jol hiji lalaki teu ngurus punten-punten para mitra teu ngurus punten-punten gek we diuk dina bang kop kana goreng pisang am dihuapkeun geus kitu menta cai kopi bari ngosom Nyimojang atoheun asa aya nu nulungan gentak nyuh ti kopi tor dibikeun ka eta jajakan Kang Osan ulah waka ka mana-mananya baturan abdi Nyimojang harewos hayang dibaturan da sieun ku si Wirja beres lah daek maturan nugelis mah atuh najan sapoe jeput ge pokona mah asa ngarti we Ki Osan anu geus loma jeung Nyi Irah teh para wargi teu asa-asa ngomongna teu kanya teu nyahoeun yen di dinya keur reumeujeunna harenghe lantaran Nyi Irah sieuneun ku si Wirja jeung nade Ki Osan teu nyahoeun kumaha sikep Wirja ka Nyi Irah harita si Wirja mundeli keur ngadahar uras jeung geuri euleun heula mata bolotot mureleng ka Osan nu keur cacamuilan ngadaharan goreng pisang pok Wirja nanya rada nyentak udah bau kena cikur ngomong naon maneh maksudna narik naon gitu si Osan ngajawab sangeunahna malah bari ngareret semua hina ka Wirja aing ngarti sia ngomong bahasa Sunda deuleu nah atuh make nanyakeun ai ngalele cek ka aing sia aing mah nanyakeun oge nu diomongkeun ku sia naon bieu naon eta kadengen teu Osan malik nanya kadengen deuleu ngan teu jelas tuh kitu eta malah belawak Osan ngahuapkeun deui goreng pisang si Wirja amekop kana goreng pisang sarabu koceng kang kana sumut Osan dijejelkeun aya limana bumbu Osan teh meuni burial bunceli sumut samutut teu bisa ngomong leungeun roroesan kop tasing bendet bisi kurang tamahan ku ieu ceuk si Wirja kop kana peuyeum sabungkus dibuka bungkusna plok kana beungeut si Osan nampuyak mopokan pipi jeung irung ngan panon we tembong teh bubun celikan jampe geuning dicocokan mah kop sing bareng ceuk Wirja gek diuk deui sila tutung tumaninah naker pada nyon udud bari nenyokeun si Osan pakupis miceunan peuyeum tina beungeut terus ngabudalkeun pisang tina sumut geus longsong pok ngomong bari tutunyuk dasar sia kolot kumaneh teu gablegen cedo sia kira aku kan ngora kitu patua engke kolot memere contoh nu hade lain bet mapatahan teu bener turaka sia culangung calutak kabalat sia sapa sia koing kaluhur montong sirungan kana pontong akaran deuleu nuhun euy aing mah sangeut mun kudu akaran jeung sirungan dasar budak belat sia nah nyapa teh bet kitu euy si Wirja kalah ngegak-gak seuri si Osan ngahuleng tarang kerung geus kitu pok ngomong deui kok kolot begog disapa kitu matak cilaka saumur-umur sia tapi maneh kalah kanganuhunkeun disapa teh sanu dek sirungan ka luhur sanu suka akaran ka handap mun aing sirungan ka luhur meureun jujul jeung raridu moal bisa ungah ka imah da raridu ku sirung oge mun akaran ka handap geus kacipta pisang saraeunana meureun diuk moal bisa cengkat deui da pageuh ku akar hari tadi maneh nyapa ka kami kaluhur urang sirungan ka handap ulah akaran nuhun we euy nuhun damung sirungan mah aing ge teu hayang akaran mah Wirja lelengakan seuri kawas nu bungah naker si Osan garo-garo gergeteun garo-garo teu ateu bakat ku jengkel geus kitu kop kana cikopi ajangna teu diinum sabur diaurkeun kana beungeut Wirja pugu Wirja teh ambakeun pisan aram jados ya hayang digila sia ku aing awas ku aing mah tigesak nepi ka jadi kaki rasakeun setan Wirja ambak beakar ojengkang ngadeuketan ka si Osan tapi memeh tepi si Osan terikat luncat ngarengkenek masang kuda-kuda maksudna marek ngajajal pangabisa Wirja setan alas can bau jeung aing nya sok geus sia dikira aing rek sieun maju sia babenjit burung Wirja ambak-ambakan bari nyampeurkeun ka si Osan tong loba huntu maju we wani mah ya incu aki nasir ya
jago lembur dahu sok eueuh deui di lembur Cidahu mah aing lah geus moyan aki dewek mah geus loba ngadahar uyah deuleu aing loba ngadahar uyah maksana urang mitra geus legok tapak genteng kade ieu terjemahan tidak banyak makan garam bari bahasa Sunda biasana teu aya istilah geus ngadahar uyah tapi geus legok tapak genteng kade ceuk Osan gede keneh ari wawanen mah da can wawuheun ka Wirja wah setan sia moyan we dipake agul aing mah geus mentrang deuleu liwat ti moyan rasakeun monyet sia celeng Wirja luncat mendingan sakolepat teu katempo ku teu ku panon Osan nyaho-nyaho geus aya hareupeun sarta peureup ngahiung bangbaraan rek ngagedor kana gado si Osan reuwas manehna ngagiwar tapi telat teuing sabab beureup leuwih cepet datangna cebet beureup nyayang kana puhu ceuli bangkieung si Osan ngabangkieung sirah asa ngubeng tetenyoan ngadak-ngadak ranyai kararoneng. Aduh, Ki, ya incu tulungan Ki. Cek si Osan tuluy maksakeun nangtung ajeng. Malah masang kuda-kuda tapi can ge naon-naon geus aya di nu ngalepat kana tarang. Cedak, lengak, bru si Osan rubuh. Bujur ti teuneut kana taneuh nyengir bari aduh-aduhan. Aduh, gelo. Si Osan nangtung deui. Tapi dalam kasuku Wirja nu jebragan sakilat ngajejek puhu leungeun cengkang blak nang karak pengkang geus teu bisa hudang deui tuluy ngalempreh ngararasakeun ka nyeri bari aduh-aduhan cakakak si Wirja seuri tuluy noker si Osan bari nyarita mana incu aki nasir teh euy ngan sakitu getakna dasar cucunguk batu sia kalah ka bacot we nu gede lewas ningalkeun harita tebus ka warung diuk dina urut tadi regot minum cikopi geus kitu mureleng ka Nyi Irah nu kita tadi colohok bengong puguh we di pelong kitu teh beuki reuwas sok sieun kumaha onam Nyai ieu urang ini jeung bapak geus teu kudu dagang lah teu kudu usaha di bapak mah sagala loba moal aya kekurangan Nyi Irah teu nemalan kalah unur-unuran beungeutna sepa jajantung ratu tu uro nyorojod sieun jeung keueung ngan aneh nagero minta tulung kalah ngadeg-deg ti koro asa mengpetan. Si Wirja tu ngomong deui bus ka jero ngadeukeut Nyi Irah. Kak pigeulang dicekal tuluy dituyun dibawa keluar ti warung. Nyi Irah merod mung milu tapi tuluy digusur. Bari pok Wirja ngomong, mun hayang keneh nyok anon poe isu kudu nurut ka bapak. Mun nolak ayeuna paragat nyawa Nyai. Nyi Irah teterajelan hayang leupas, tapi leungeun dicekal ku Wirja. Meni ngonci teu beunang di kitu kieu tungtungna Nyi Irah nekad kerewak ngegel meni tipe perakat bakat ku hayang puas tapi Wirja kalah ngagak-gak seuri teu karasaeun digegel ti teh para mitra salah atuh Nyai ngegeleungeun mah salah gede tah ka dieu nu merenah yeuh pokna bari noel pipi Nyi Irah para wargi sadaya beak kasabaranana gero ngagorowok menta tulung nyapuguh we urang lamur Cidahu pating rarenyag reuwas ngadengin nu menta turun tekung silila burudul harita teh para wargi jalma-jalma rabu daratang ka warung Nyi Irah maksudna marek nulungan tapi samemeh barisa bertindak si Wirja meningan sakilat ngajewang cangkeng Nyi Irah poreat di panggul kawas manggul sulu pelecet lumpat kaki dulkeun woi lumpat kaki dul oi udag jalma pating jorowok lalumpat pating beretek mudag si Wirja lembur Cidahu ngadak-ngadak genjleung jalma pating jorowok bari lumpat silih beja anjeung pada baturna yen si Wirja lumpat ka kidul bari mawa Nyi Irah nu ngarora bureber paheula-heula nu kolot nerekomano meni rame matak genjleung tapi kawas nu mudag siluman si Wirja teu kapanggih lacakna eueuh tapakna dina waktungan sakiceup geus nilas teuing ka mana sabab lumpat ngagunakeun elmu anu gancang hese dituturkeun ku panon biasa teu bisa katenyo kolebatna tapi nu nulungan teu rentag harepan teu rentas hareupan tuluy ngasuh ka unggal tempat nu buni disungsi guha dipariksa gowok ditempo nu bala diasrah teu sirikna pada ngorehan aya euy aya ceuk hiji sora ti lamping mana cek nu tongoh salah harti dewek mana nyakeun aya weuh cek nu ti lamping sugan teh ngabejaan aya di dinya cek nu tongoh bangun hanyelu akhirna nepi ka wanci pecat sawet nu neangan teu meunang hasil
Sibirja teu kapangih tapak-tapakna acanda memang lumpat sasate napak ukur notol-notolkeun dampal suku. Kitu ge ukur sajorelat sarta sakali luncat aya kana dua tumbakna hebat memang. Bubuhan murid Ki Juru Simpen jawara kahot ti guha peteng. Para wargi anu mulia, urang lemur dahu bea kapanasaran nu akhirna pating laliun, hanapeun tangka caringin ngaharegak bakat ku capek nuhurkeun kesang anu nyorolok masihan awakna. Kulantaran geus capek nareangan salah saurang anu neangan nyarita. Lapur moal beunang deui nyirah teh yeuh. Saha nu maling nanya tadi teh asa kabina-bina teuing euy. Ceuk hiji lalaki bangun hanjeluk. Sabab teu bisa nulungan ka Nyi Irah, jigana mah lain jalma samanea anu maling teh. Lain jalma atah-atah teh. Lumpatna jiga kitu mah sakurang-kurangna ge jawara kahot atuh. Teh mal Pak RT. Paling geus kumaha atuh geus kieu Pak RT? Ceuk hiji jajaka. Nya urang baralik we nama urang bejakeun ka bapana. Ye Nyi Irah aya nu ngiwat kitu, ceuk Pak RT. Nah, ada mangsa ki ge milu mudag tadi teh kate nyo ngajorelat kawetan kawas nu diudag-udag. Ceuk jajaka. Oh, jadi geus nyahoan? Parantos? Oh, nya kumaha atuh nya da ayeuna teh geus kitu jadina. Urang teu bisa ngungkulan kana kasakti nu jahatna. Teu bisa nulungan Nyi Irah. Yu urang balik we tu ayeuna mah. Jumpa RT nangtung leos indit pangheulana atuh nu sejen ge nuturkeun barali ka lembur dahu. Teu kacatur di jalan Pak RT jeung kanca-kancana terpi ka lembur kahareupeun warung Nyi Irah. Kasampak si Osan geus bisa ceneluk deui beungeutna sepa pipina bareuh. Rob nu darata ngariung ka si Osan raong naranyakeun kumaha-kumahana. Pangna aya kajadian kitu si Osan teu buru-buru ngajawab kalah kabareuheudeun. Siga nu kawer untung Pak RT Surti pok ngomong. Teh batur-batur. Ulah waka ngahujanan ku pertanyaan, kawasna bae jang Osan teh reuwas keneh. Atawa bisa jadi boga ka nyeri nu akibatna teu bisa gancang-gancang nyarita. Ayeuna mah sok we pangku kanu ieuh. Sok atuh ubaran kadinya sina teteg heula ngarah bisa ditanya. Balad Pak RT ngagugu regenyeng Osan di pangku kuduaan ge didiukeun dina bangku. Dicekelan ku dulurna nu kaparengan aya di dinya gek atuh harita teh para mitra Pak RT ge diuk nu sejen ngaronom hareupeun warung. Jang Osan geus inget ayeuna, inget Pak RT luh. Ku harianeun keur sia we isuk teh. Nya isuk-isuk teh mah Osan bari ngusapan pipi. Urut dicabok ku Birja. Jaba puhu ceuli nya nyautan tak-tak asa sempal cungcurungan seueul. Ya sing sabar we ujang dan nasib jalma mah kitu. Aya untung, aya rugi, eta mah naon teh sifat papasangan ujang aya bagja, aya cilaka, aya mujur, aya sial. Keun sing tawaka dan nasib manusia teh aya nu ngatur. Manehna ujang kudu nyarita naon atuh nu geus kajadian teh, nah anu maling nyirah teh saha atuh. Pak RT nanya bari mencerong nu sejen pating rarenghap nungguan jawaban ti Osan. Kieu Pak RT, barabat Osan nyaritakeun pangalamanana yen manehna kungsi nangtang hiji jalma anyar pinanggi. Tadina marasa maneh, sugan teh moal kitu jadina. Barang cacap nyaritakeun kajadian tadi gero aya nu gegeroan, ngageroan anakna. Horeng teh biasmi nu kakara di bejaan. Yen anakna aya nu maling jol ka warung gauk ceurik teu sirikna lolongseran. Puguh sarerea kaget ceuk nu ceurik pada ngalelemu hatena pada ngupahan sangkan sabar jeung tawakal. Lila-lila biasmi laleur ceurikna ngan ari Cipanon mah juuh keneh jeung eurih-euriheun deui. Tapi kasih simekeun sanggeus rada lila pok nanya ka Pak RT. Pak RT, kamana atuh anak kuring teh saha nu malingna? Di kieu tas mariksa jang Osan nu cilaka disiksa ku eta jalma. Anjaka jang Osan teu wabuheun, teu apal kana ngaranna. Da teu kungsi silih tanya ngaran, ujug-ujug silih poyok we jeung silih kakalakeun. Nu akhirna jang Osan cilaka disiksa ku eta jelema. Kumaha atuh kuring Pak RT, tulungan atuh. Tulungan aduh nyaina bet goreng-goreng teuing milik. Make anu ngalaman di paling deungeun. Harianeun, segeruk biasmi ceurik. Ras ku nasib nu jadi anak bet ngalaman aya nu maling.
Pak RT jeung kanca-kancana jadi bingung kumaha atuh nulunganana. Dasar reage teu baroga pangabisa ukur ngandalkeun tanaga anu teu sabaraha. Sarereage karunyaeun Kabi Asmi, ka Nyi Irah jeung Osan. Tapi naon anu kudu dipilampah da kabisa henteu aya. Bi ayeuna mah sing sabar sing tawakal we lananya. Keunda kuring moal cicingeun pasti rek nulungan sabisa-bisa. Malah ayeuna keneh rek lapor ka polisi sugan aya nu sanggup meunangkeun si Durjana. Nuhun atuh Pak RT, jika atuh geura laporan ka ditu teh angan anak kuring bising kumaha onam. Bi Asmi atoheun pisan ngadenge kitu. Atuh satuluyna para wargi sadaya buriak nutas mudag bangsa teh bubar. Barali ka imahna sewang-sewangan malah Osan dibawa balik ku adina. Dituturkeun ku tatanggana Bi Asmi nutupkeun tingkeban warung dah kaweur nungguanana. Ari Pak RT harita keneh ge miang ngajugjug imah polisi desa. Rek laporan yen salah sahiji wargana leungit aya nu bawa kabur, sedengkeun nu sejen mah barali ka imahna. Kacaturkeun para wargi sadaya wirja. Harita ngaberung mabur bari manggul Nyi Irah nu dijugjug hiji tempat nu pernahna di lamping pasir. Jog anyog kanu dijugjug gereg eureun Nyi Irah diecagkeun sina diu kareupeun manehanana. Angin pasir ngadalingding nebak kana beungeut Nyi Irah ngulinkeun buuk anu galing muntang. Pating aroya gririaban ari manuk recet di sarada teu nyahueun yen aya nu keur sedih kingkin. Lara balangsak lantaran dipaksa pirusa dibawa kabur ku si Wirja. Ari nu mawana nyerenge seuri bungah nenjo Nyi Irah nu sakitu abucuina. Geulis manis lenjang pikabitaeun. Nyari penampakan di pohon Eta sawo. para mitra gambaran Nyi Irah lamun ditilik di jijir lengging ti tukang lenjang. Buuk galing muntang para mitra atuh cenah keuritan beungeut ngadaun seuri. Tapi niat Wirja lain rek ngagadabah ngarebut kahormatan. Manehna aya maksud anu mandiri pikeun ngacaukeun kaayaan di lembur Cidahu. Ulah sedih Nyai, ulah nalangsa, sing senang jeung gembira. Geus nyaho mah pasti betah moal hayang balik ka lembur. Ke sabar sakedeung deui nya tepi kanu dijugjugnya. Ceuk Wirja bari ngabegeberan dada ku baju nu didiglegkeun. Kuring mah terek dibawa ka mana atuh kuring teh teu sudi. Moal nurut kana kahayang anjeun. Pulangkeun ka lembur Cidahu, teu suka. Teu sudi teu hayang ngabula ka manusa jiga juri. Nah, bet kemana wae nyarita teh? Saha nu jiga jurig teh? Jalma sakieu kasep na make jiga jurig sagala. Betul videonya aja. Kieu-kieu ge payu keneh ka Parawan Nyai. Si Wirja kalah lelengakan teu nyeri hate disebutkeun jiga jurig oge. Atuh beuki sedih hate Nyi Irah Cipanon juu. Bajuna busik awak nyareri red ka Wirja jung nangtung. Berebet lumpat maksudna marek kabur. Wirja kalah ngagak-gak seuri. Saheula anan mah Nyi Irah teh para mitra diantep heula sina jauh. Atuh asa dibere kasempetan Nyi Irah lumpat di babaranting. Dinolih kana naon-naon es tuning tunggu dirarud catang dirumpak. Hayang bebas tina cangkerman si Wirja. Tapi barang jeleng ngaluncatan gawir aya nu ngalepat ujug-ujug ceuk si Wirja geus ngajegah hareupeunana. Nulak cangkeng bari ngagak-gak seuri. Puguh Nyi Irah calangap bakat ku kaget. Da ceuk rarasaanna mah geus jauh tapi naha mendingan sakilat geus ka udag. Rek ka mana Nyai? Ulah lulumpatan capek bili geubis, lebar temen eta damis bared. Lebar temen mun garu bocok. Lebar temen eta pangamung bisi jeding. Hehe, yuah jeung Bapak, urang ilit deui, urang nyumput di nu buni. Si Wirja ngaragamang rek newak Nyi Irah tapi Nyi Irah ngejat bari ngoceak tulung-tulungan. Tapi taya nu malire da puguh geus jauh ka lembur, taya jalma nu baris nulungan. Akhirna mah katewak deui ku Wirja, kek dicekel pigeulangna, dituyun dipaksa kudu leumpang bari rusuh. Kapaksa Nyi Irah nuturkeun bari carindakdak, hatena sumambat ka indung bapana. Mantap. Parat jalan nu datar jog anyog kanu mudun. Terus nurugtug muru ka lebak anu akhirna mah anyog ka sisi walungan. Si Wirja alak ilik bari dengdek ngadedengekeun sora cai. Ceulina nu istimewa bisa ngabedakeun sora cai nu seah di walungan. Hehe. Digirang aya curug Nyai, yuk tuturkeun Bapak. Si Wirja nyerenge.
Nyi Irah dituyun deui dibawa kabeh girang. Anyog ka hiji tempat breh aya curug anu luhurna moal kurang ti 4 meter. Cai nu nyurug ningang kana leuwih budahna ngaburial ampul-ampulan, jaba ngebul kawas haseup ipis. Teu loba omong kek cangkeng Nyi Irah dicekal ku dua leungeun. Kolepat cideng luncat kana leuwih terus kerep di bawah teuleum. Nyi Irah menirorong heapan malah aya cai anu kainum da puguh leuwas. Tapi teu lila geus ngucung heul deui dina beungeut cai. Dan asa parwek asa da aya tukang cai nu nyuruh. Dina sedong anu nyangkar dong, sok Nyi Irah didiukeun dina batu baseuh. Leueur kulukut. Nyi Irah ceurik bali mempeunat beungeut pakean baraseuh buuk nya kitu keneh. Ulah sedih Nyai. Ulah sedih. Keun engke ge garing baju mah. Ayo tuturkeun bapa urang ka jero guha, ngarah tiris-tiris teuing. Si Wirja ngajak leumpang aneh Nyi Irah nurut. Manehna nuturkeun ka Wirja seseleket kana sela-sela batu cadas nu taringgul di eta tempat. Sabada leumpang kira-kira samenit breh aya guha rada lega. Rada caang deui da ti luhur aya liang sagede bitis. Nyaangan eta guha si Wirja diuk pok ngomong. Sok diuk Nyai eta baju urang tuurkeun. Gek Nyi Irah diuk ngeluk tungkul cara bueuk meunang mabuk. Teu wani ngomong, teu wani baha, bulu punduk pating puringkak. Jajantung ratug hatena pating sareblak. Ari Wirja ngarabanga ngaragamang kana tak-tak Nyi Irah napal terus ngawatek ajianana. Ngaluarkeun hawa panas tina dampaleungeun heab-heab karasa pisan ku Nyi Irah. Peledug bijil haseup ipis. Tayohna bae baju nu baseuh jadi harita teh nyaab kapanasan ku tanaga gaib Wirja. Kira-kira setengah jam lilana Nyi Irah ngesang meni ngoprot. Karasa bayeung yang teu kanyahoan pakean geus garing. Teu aya urut-urut anu kabaseuhan, geus kitu dampaleungeun si Wirja dilesotkeun pok ngomong deui. Nyai kudu cicing di dieu teu meunang ka mana-mana bising cilaka. Awas mun wani init-initan nyawa tebusanana. Sanggup? Sanggup Bapak. Syukur ari kitu mah. Keun ulah hariwang soal pakean dahareun jeung pangabutuh sejen bapa nu rek neangan. Tidak bapak rek initnya, hidup kudu cicing di dinya, sorangannya. Wirja cengkat memener pakaian nu geus taluhur deui. Rak mageuhan ikat sirah oge tali calana di pageuhan. Geus kitu nepak bilik batu 3 kali cigana nerapkeun pangawasana sangka Nyi Irah teu incah balilahan. Wirja harita leos indit ninggalkeun eta guha. Geus teu rarat-reret deui teu melangeun ka Nyi Irah atuh puguh Nyi Irah meningah huleng. Sabab hatena sadar yen manehna sasat dipiceun dipaksa kudu cicing di tempat nu hara-haraeun. Tapi aneh teu wasa pikeun barontak. Teu wani baha kana parentah kapaksa cicing bari ngumara cimata. Dibaturan ku kasusah, dilelembu ku kabingung. Dipiri ku rasa sedih komo sanggeus si Wirja teu katenyo mah leuwih keung batan tadi. Nasibna aing teh kudu ngalaman kieu. Saha manusia teh atunya? Cilaka aing dipaling setan, mak. Yo abdi tudungan, mak. Kitu ceuk Nyi Irah segeruk ceurik bangun anu kanyerian. Kaayaan di jero guha kacida mata keungna taya sora nu kadenge iwati seahna sora cai nu nyurug kana leuwih. Hawa karasana panas ari di jero guha mah barau habeuk, bau lukut, bau cai kolomeran. Cagtuna kaayaan Nyi Irah parawati urang kocapkeun Wirja. Harita geus bijil ti jero cai kalacat hanyat ka darat. Gigi brig miceun cai nu nyarangsang dina pakean. Gadeang leumpang rek init kalembur dahu. Kira-kira wanci asar geus anjog deui ka eta lembur kaayaan kacida jemplingna. Antaran jalma-jalma teu barijil ti imah komo budak mah dikerem ku kolotna. Bisi aya culik kawas nu tumiba ka Nyi Irah. Si Wirja datang deui ka warung Nyi Irah tapi tutup jeung teu aya jelema. Wirja kuralang kuriling kawas aya nu diteangan. Geus kitu leumpang di tengah lembur breh aya nu keur ngariung di buruan. Si horeng kulisi jeung kanca-kancana keur badami kumaha carana pikeun maluruh nu jahat teh. Keur nanaon jelema teh ieu pating ngariung di buruan. Keun rek diheureuyan ku aing. Ceuk hate Wirja bari terus nangkeup haring.
narik napas bari musulkeun tanaga batin cakakak seuri di barungku tanaga batin rohaka. Sora si Wirja minuhan lembur, kadengena mata keung jeung geuman, puguh polisi jeung kanca-kancana pating laring, lantaran nu seuri jiga aya di mana-mana sakapeung asa di kidul, sakapeung geus pindah deui rada ngaler kepipinahan jiga aya di unggal madhab. RT, saha nu seuri mun matak maruling ka punu-punu? Manusia atawa setan gitu, cek polisi bari luak lieu. Beungeutna sepak, bibir kunyam-kunyam babacaan. Kapa ici abdi ge keung ya, temal Pak RT moyongkeun. Usajieun mah teu ngaromong ukur pating lalieur bari ngaleper jajantung ratu kawas nu tutunggulan. Anu seuri jempe buuh keung lantaran jempling taya nu liut sada. Anehna hayam bikang nu keur kokotak ge ngadak-ngadak jempe. Anak hayam nu tadi pating cariak jempling manuk-manuk ngajauhan. Tayang nu deukeut ka lembur Cidahu komo jalma mah sarerea ge pada sieun ngadenge sora si Wirja nu keur seuri. Tete laporangan urang lembur Cidahu teh. Tapi teu aneh da memang seuri aing lain seuri samaneh. Keun sia ge sieun mah babari. Kitu ceuk si Wirja terus lempang kalayan tenang. Adeukeutan ka hiji imah gok ka hareupeun golodo, terus ka keterok kawas mah biasa, malah pupuntenan sagala rupa tapi nu boga imah teu wani nemalan, ngadedempes bari ngariung jeung anakna. Aya nu wani ngomong malah ngarenghap ge teu sirikna ditahan. Di imah buka bando, awas mun teu ngagu diduruk imah ku aing, baik pilih mending muka panto mending dibeulem sakalian. Cek Wirja ngancam. Puguh nu boga imah ngarenyag duanana taya pilihun. Lantaran sarua pibahyaeunana salaki jeung pamajikan ukur silih teuteup. Anakna ngahep-hep bari jeung sepak sieunneun kuno di luar. Kulantaran eueuh jawaban para mitra, si Wirja unggah kana golodo. Labas kana panto tengah, cedak disindak berai muka. Ana breh teh di tengah imah aya nu ngariung lalaki kolot saurang. Awewena saurang ngahep-hep bari ngeukepan anakna nu laleuti. Sajabana aya budak parawan kira-kira umur 16 tahun, ngadeg-deg bari muntang kana leungeun bapana. Ulah sieu nyai, ulah keung geulis. Siap ka dieu ka bapa, urang ulin ka ditu kadu jauh. Teu nyata horeng aya nu herang-herang di dieu, syukur. Si Wirja seuri manehna atoh. Lantaran di imah eta aya mojang, nu umurna moal jauh ti Nyi Irah, jolal Wirja ngalengkah ngadeuketan eta mojang kawas rek dirabu. Nenyok itu bapana timbul wawanen jungnang tumpok ngomong. Juragan mugi sing awatos atuh ulah ngaganggu kapun anak. Ulah ngaganggu, kitu ceuk bapana nyarita sopan. Tapi bari taki-taki bisa ya itu jeung ieu. Nah make ulah san wani ngahalangan kana niat aing. Kadiekeun si Nyai rek dibawa ku aing. Ceuk Wirja bari nyuntrungkeun bapana. Puguh bapa Nyi Mojang ngaburia napsuna teu ngiji rugi teu marire naon-naon nu penting anakna kudu dipertahankeun. Basa disuntrungkeun meh-mehan ngajengkang ngan untung teu tulus bisa keneh nangtung deui teu ngomong heula seak ngarajang ka Wirja. Dampa suku ngacelepung rek ngajejek dada musuh. Tapi Wirja teu ngobah tangtungan ngan leungeun katuhu sakilat newak diheulang suku musuh. Kak benang sakaligus tuluy dibantingkeun ka katuhu. Rada tarik ka tukang tolonyong bru bapa Nyi Mojang yang korah di pojok imah. Tarang tidagor kana tihang si Wirja ngagak-gak seuri. Ragamang kana leungeun Nyi Mojang atuh Nyi Mojang teu cicingeun gancang ngejak bari nyamat indungna. Ma, tulungan ma. Tuluy ngarontok indungna ukur ngadeg-deg. Beungeut sepak rupa-rupa perasaan ngagulung ngajadi hiji. Nu akibatna jadi geumpeur samar pola. Cakakak si Wirja seuri deui ragamang rek ngarawu Nyi Mojang. Tapi bapana nu tadi nyangkorah di pojok nyereret hatena. Demikeun lamun anakna kudu dibawa ku jelema jahat. Korejat udang seak ngarajang ti tukang hiu jago nonyong balikat si Wirja. Tapi teu kerel-kerel ditonyok kalaka ngampul. Si Wirja ngalieu ka tukang nyeh seuri semungahina.
Ari bapana Nyi Mojang penasaran manehna ngawahan deui sababaraha kali nonyokan kana tongong si Wirja. Kalaka beureup sorangan nu nyerina muringis bari kakerepengan. Aduh. Ampun, kurang ajar setan sia. Bapana kukulutus bari ngusapan peureup, ambak nyedak tanaga midak tungtungna hing ceuri kawas budak. Nah, kalaka leweh euy hayang ieu si Wirja ngacungkeun peureup. Teu kanyahoan hiuk jakukeun kana tarang eta jalma. Lengak bro Bapak Nyi Mojang rubuh. Sirah dieur asa ngubeng bumi alam asa tibalik tungtungna les teu inget di bumi alam. Nenyo salakina rubuh pamajikanna nubruk bari sasaman. Anak nareang caririk di buburanyak muru indung jeung bapana. Nugeus parawan ge nuturkeun milu ngagugurung bapana nugeus teu walakaya. Ulah salempang nyai, teu paeh bapa hidup teh. Yu urang imit amur, urang pindah ka imah bapa. Ceuk Wirja kak nyekel pepeuteyan Nyi Mojang. Puguh Nyi Mojang reuwas manehna babadug mung dicekel, tapi dicekel pageuh malah mah ditongtak, kapak sarek dibawa. Nyi Mojang amuk adu glajer tungtungna urat mamatihna, dina beheung ditotol ku curug. Lengerek Nyi Mojang kapaehan awak leuleus daya tangan pangawasa, lir kapu kaibunan kawas kapas kahujanan. Lir anu dipupul bayu geus kitu mah teu hese deui kerewak dicekel cangkengna dipayang sarta dibawa keluar. Guak indungna ceurik bari jejeritan menta tulung. Terenyang lumpat keluar maksudna marek ngarebut anakna ti si Wirja. Tapi cakakak si Wirja seuri tuluy ngomong. Montong ceurik indung, budak marek dibawa ku kami, kaditu ka imah kami. Bisi diteke sia ku aing. Inungna tetap mudag ari Wirja ngaraneg. Gabrug inung Nyi Mojang ngarontok ngarebut anakna. Tapi teu kanyahoan leungeun Wirja ngepret pipi nangerak si inung kapaehan namru di buruan. Koceak anak nu leutik keneh careurik raong bari muru inungna. Nugeus namru di buruan. Tapi si Wirja mah teu malire leos init ningalkeun pating laleungis nyamat inungna. Kolepat les Wirja ngiles lumpat tarik bari mawa Nyi Mojang. Eta kajadian teh para mitra dina waktu nu kacida singketna. Atuh teu bisa kanyahoan langsung ku kulisi sapara kanca ukur kadenge sorana pating jareureum. Harita kulisi ngarenyag meuli curing hak bari malik ka palebah datangna sora. Pak RT, sadaya nu ngajerit sahanya? Di kulon sorana mah Pak Iji, juah urang teh Pak Iji. Ceuk Pak RT bari jung nangtung singkil jiga dunya. Yu bener ah kudu buru-buru di teang. Berala lempang muru ka tempat nu ngajerit teh. Malah mah para mitra satengah lumpat dahayang tereh tepi. Baranggok kaburuan hiji imah aya nu ceurik pikawatirun. Budak leutik ngarangsa dan indungna nu teu usik teu malik ngalempreh kapaehan. Puguh kulisi reuwas teu sirikna luncat muru ka eta jalma. Masya Allah birukmi kunaon ieu teh? Brek deku gigireun anu kapaehan. Ari Pak RT mangku budak anu ceurik harita keneh. Nu rada hideng ditanya bari dipelong. Kunaon mah teh Jang? Kunaon ieu teh? Pak RT ngahegak wakan capek jeung leuwas. Budak nu ditanya nyusutan cipanon bari inghak-inghakan. Rada kaleke ditanya teh tapi lila-lila pok nyarita pegat-pegat. Harmangnya lemah, nabok bapa jeung mak. Pokna tuluy melong ka indungna nu keur ditulungan ku polisi. Cilaka. Palang siang ngagung ka Nyi Ira teh aya. Pak RT tuluy nungtun budak nu bieu ditanya. Nu leutik disangkeh dibawa ka jero imah, regenyeng indungna pada mayang. Bus ka jero imah digolerkeun di tengah imah. Dina palupuh harita teh para mitra. Red ka sisi bilik, breh salakina ngajoprak pipina kembung tapak nyabok semukeun. Astagfirullahalazim. Nah aya naon atuh ieu teh? Mang, kunaon mamang teh? Ceuk kulisi bari muru ka eta jalma. Diguyah-guyah teu hudang. Teu lilir-lilir acan dirampa dadana aya keneh keketegan jajantu. Ari disidik-sidik tarang bancu nu pipi bareuh tapak nyabok. Tuluy dipindahkeun dicepatkeun gijireun pamajikanana. Kulisi jeung kanca-kancana paciweuh nulungan anu kapaehan. Salah saurang neangan aki-aki nu dipikolot di lemur Cidahu. Torojo datang tuluy sina ngubaran nu kapaehan.
naon ieu yang hiji cek si Aki. Ah teu kacan kanyahoan ki ngan cek katerangan budak mah aya nu asup ka imah jalma gede cenah. Jadi aya nu nyiksa jigana teh coba tulungan atuh ki temal kulisi. Si Aki teu nemal deui tuluy mapatkeun jampe pamakena susuganan teurak bisa nulungan nu kapaehan. Tuluy ditamah ku tareka sejen nu teu eling teh diceuceuhan di urutan di kitu kieu malah dikocrotan minyak kolonyo sagala rupa. Nya akhirna manu teu eling dilir nu pangheulana pamajikanana da teu patiparna. Disusul ku salakina ngulisik bari humarurung beuntak kawas nu hudang sare nu nyaksian bungah lantaran nu kapaehan geus eling ngancan beunang ditanya. Lila mah biruk mi hudang segeruk ceurik bangun anu kanyanyerian lantaran inget ka anakna nu dibawa kabur ku si Wirja. Atuh nu aya di dinya raong naranyakeun haya naon cenah. Aduh nyai kumaha ieu teh anak kami tobat deui nyai kamahana aduh Gusti kani aya teuing betega maling anak kami. Biruk mi kawas nu teu hideng nyarita teu puguh tapi ku sakitu geges kanyahoan yen nu jadi alatan teh aya nu maling anakna. Saha nu dipaling teh bibi saha nu dipaling teh ceuk polisi. Siji kal anak kuring aya nu maling Pak Ici. Saha nu malingna? Jalma gede gagah galaku tulungan Pak Ici. Masya Allah. Malam siang sanasib jeung irah kumari geus kieu nya. Polisi bingung lantaran susah neanganana na kudu ka mana da geus puguh musuhna lain jelema samanea. Pasti nu tadi seuri teh seurina kawas seuri setan Pak Ici. Cek Pak RT nya moal salah pasti eta. Jurang teangan sugan beunang. Di situ tuh maneun korban geus 2 teu meunang namahan deui teh. Pangga Pak Ici. Jung narangtung lalaki nu jag-jag mah teu kudu diparentah. Pada hayang udang si Wirja jut turun kaburuan. Bramiang rek nyusul bapa maling. Kaayaan di lembur Cidahu genjeleng deui lantaran geus aya deui nu dipaling. Aya deui nu diculik para mitra ku bangsat aneh disebut aneh teh. Da teu daekeun ari kana harta bana mah nu dipaling teh bet budak parawan. Ku ayana kajadian kitu kadang warga lembur Cidahu ngarasasi. Jengkeun utamana nu baroga anak parawan sok sieun kakiliran jadi korban. Timbul rupa-rupa kepercayaan anu ngagoyahkeun iman, mengkolkeun keyakinan magarkeun teh pedah taun ieu teu aya caosan ka Gunung Bongkok. Akhirna dedemit eta gunung benduk buktina nurunkeun kariweuh ka urang lembur. Aya oge nu boga anggapan yen anu baruga anak parawan teu tarabti dina kahirupan sapopoe. Der aya beja teu puguh sumerna magarkeun cenah boga anak parawan kudu hajat hayam podas jeung tumpeng jair sarta kudu ngawurkeun kemang malati di kaparapatan. Atuh pahib ngadon harajat hayam podas narumpeng jeung nareangan jair katut kemang malati. Nya puguh nu boga balong panen jair pada payu. Nu meula kemang malati mupul duit kemang payu boro-boro anu geus beukah nu kudu keneh oge payu teu sirikna perbu. Para mitra can berkah mangga keneh taringku. Polisi jeung kaca-kancana riweuh neangan si Wirja. Urang lemur anu pager iman. Harita teh para mitra anu teu pager iman mah pahibut hajat. Parapatan ngadak-ngadak jadi balaku kemang malati. Buru hayam bodas ngayang di mana-mani. Puluhan hayam bodas jadi korban. Kebat lampahna polisi. Harita tuluy ngasru kabeh kidul da ceuk perhitungan cenah para mitra pasti ka daerah eta lumpatna dumeh loba anu suni keur panyumputan. Para mitra kaum dam tapi najan diasruk pisak serak nepi ka imut teu mangih tapak-tapakna acan. Lantaran si Wirja lumpatna ge beda jeung batu. Tapakna moal kaciri da ukur notol-notolkeun inung suku. Waduh, na kudu ka mana nyusulna atunya da teu puguh padomanana ieu teh, ceuk polisi kumandeuar. Harita teh hatena sumpeg disabab tugas kacida beuratna. Mun teuras kana jabatan geus teu hayang udar ider bakat ku kaur. Ngan era ku tugas manehna kudu toh-tohan ngabela rahayat.
sabab manehna nu tanggung jawab kana keamanan lembur dahulu. Malingna lain jalma samanehna Pak Ici tangguh sakti mandraguna. Diladenan ku jalma jiga urang malah asana teh moal beunang Pak Ici. Kudu minta tulung kana leuwih gagah ieu teh, cek Pak RT. Nya tapi kasaha minta tulungna da di mana aya jalma nu gagah jeung sakti? Polisi nanya bari teu Pak RT ngakulang manehna ge teu nyaho. Teuing di mana ayana jalma gagah. Sabot kitu aya jalma tuturubun muru polisi. Napas ngahiga kesan ngucur datang-datang pok ngomong bari molotot. Pak Ici, aya nu lompat ka walungan. Aya nu lompat ka hilir. Kitu laporanana puguh polisi leuwas. Walungan mana euy? Dilebak nuju di tingkah ku batur. Ieu atuh ka ditu. Berala lempang rusuh ngajugjug ka sisi walungan. Barang goknya baladna ngumpul di dinya lantaran loba saksi. Yang di dinya aya jelema nu ngolepat ngiles di palebah walungan. Kumaha ieu teh? Cek polisi nanya kanu deukeut. Ka Pak Ici da tadi teh nu ngaleopat kali teh. Tapi ngiles teu buku losna. Tira ku ari ngalelep kana cai oraman mah. Cek eta lalaki bari tuluy mencrong kana cai walungan. Sanu mimiti manggihan. Sur da kaparengan nuju kumpul di dieu. Leng polisi ngapulang. Uteukna muter mikiran eta beja nah mungkin atawa henteu. Tapi uteuk polisi teu mampu mikiran eta kajadian. Barangkeun ngaharuleng kitu jerit saleun ngajerit di hilir tapi ngan sakali-kalina. Puguh sararea meningarenya teu kudu diparentah beureng lalumpat ka hilir. Sidik pisan sadanu ngajerit kawasora awewe. Serog kanu bala gawir walungan harieu. Ari cariu jeung saliara ngaguyu. Dihanapna loba batu taring caneong pikasieun. Reg para mitra sararea eureun di dinya. Kabeh curiga ka eta tempat. Coba sanu wani turun ka walungan tempuan kana sedong. Polisi marentah ka baladna. Ngong nu nembal itu ieu pada sang. Cerut opatan turun bari tetep waspada. Bedog dicekel bisi aya itu jeung ieu. Sorat sali walungan kadenge seah manu krecet di sarada. Aron poe beuki handap meh antel kana mun-munan gunung. Kaayaan di sisi walungan rada geuman. Borangan mah mundur maju mandeg mayong pulu-pulu pating puridi tapi kulantaran loba batur kasieun rada kurangan ngan teu wani jauh jeung batur. Kacaturkeun turun ka walungan pating tarengo kana sedong. Nempol liang-liang bisi aya jalma jahat keur nyumput bari mawa nyimojang. Tapi nu kapang ukur bangkong hejo ngadangong dina batu. Matana bolotot ka gebah leteri sada. Sora agem handaruan. Harita teh para mitra. Rigana para mitra anu keur ngajalankeun tugas teh pating kareja. Aya euy, polisi nanya bari mencrong ti luhur. Tuh aya Pak Ici, teh mah anu tihana. Terus mapai rada kahilir lempang dongko da kagoko anu ijo pajeje. Jana baloba akar nu ngarumai keur kitu cikikik sadanu seuli. Datang ti jero seno kebeg sarere luas. Ari red sidik pisan aya nu bodas ngelemeng di jero seno. Panon celong buuk ngariringki koceak salah saurang ngajerit bari luncat. Tolong aya kunti. Celeng luncatan di batu. Soredat galeum kecebur labuh kana cai korejat udang deui pakaian geus hancur. Di mana katanya? Nu sejen pating gareja sedo. Cer awas tadi tuluy ti buburannya tanya. Muntang kana areuy. Nete kana batu leueur seuleuh kubra ka handap deui ningang baturna nu karek ngara-gara harita teh para mitra nu karek-karek hanya bru silih tini atuh jadi pahibut pikaruas. Aya naon ieu teh sing hati-hati atuh. Polisi teu geuna cici bisi anak buahna cilaka. Ditanya boro-boro nemalan kalah pahibut paheula-heula hayang hajat ka darat. Opatan geus tepi ka darat pada ngariung ku baturna. Raung nanyakeun gila-gila jawab ku saurang yen mangge kunti di jero sedong bodas ngabelebeg buukna para mitra ngariring kiwi pikasieun. Wah pira ku aya kunti eta mah borangan we meureun euy. Polisi teu percaya. Ieu ari Pak Ici. Eta mah rek percaya rek henteu da kuring mah sieun arek balik wae yeuna ge.
leos eta jala babalik. Kemanire kanu sejen polisi meninggal godeg-godeg. Renghap narik napas bangun singgah sabab pagawean teh beuki berat. Untungna lila-lila mah barosan terus baralik ka lembur. Keren lagi. Lantaran di teangan teu aya laratan pisan hese malurupa. Susah mapaikeunana. Saja jalan ukur galecok ngomongkeun ka susah saurang ge teu aya nu bisa ngumpulan kana pasualan eta. Jakuna nu keur di perjalanan ka catur si Wirja manehna tadi geus tepi kanu dijujuk. Nyatana kana serong hanapeun curug teh. Kasampak betul videonya. kene didinya teu bisa ninggalkeun serong. Jol saurang deui ukur silih pelong kawas nu teu wabu padahal keur di lembur mah eta teh babaturan kulit. Dua anta moal keung ayeuna mah pek sing betah di dieu nya. Pas moal dulu. pek biar deui neangan kadaharan keur hidup. Ceuk Wirja. Wi bijil ti eta tempat cul duduaan mah ditinggalakeun. Sanggeus aya di luaran buha tuluy leumpang salse ngajugjug ka lembur Cidahu. Rek neangan di parawan teuing naon maksudna beuteung puguh ngumpul-ngumpul mojang. Kira wanci sariak layung si Wirja anyog ka Ini sisir. mah video. Ayeuna mah teu loba lelewat kenyingsiran urang lembur tapi ngumpul di tempat nu buni bari mitenan kaayaan di lembur Cidahu. Tetela meuni jempling tayan wani gulampreng. Lantaran kita geus ngarampih kolotna barudak, kolotna budakna. Kain wani bijil ti imah. Sabab boro-boro wanci sareupna dalah beurang ge sarieun. Meuni jempling kieu lembur teh na kamarana pangusina ieu teh. Palang siang jadi kosong lembur teh ye. Kitu ceuk Wirja bari diuk dina batu sisi jalan. Tong ngerek aya keneh nu disada manu krecet patemalan jigana mah keur nareangan pamonokan. Di kajauhan kadenge anjing babaung di lebah kadenge sora sapi kegerewek. Ai sapi sorana kumaha para mitra? Diisuk dari paraban kudu bogana da nu bogana milu neangan irah nu leungit teh. Jangkrik jeung gaang reang patemalan kaayaan beuki sempling, Mantap. beuki jempling, beuki tiiseun kawas lembur kosong. Panto imahna rutuh, taya tepas anu caang padahal biasa mah tepi kawanci isa mah. Loba keneh anu ngobrol di tepas di caangan ku lampu tempel. Hari-harita para mitra bener-bener mata keung, kawas teu aya jelemahan. Malah rona ge eueuh nu bijil da ngajaga kula wargana masing-masing. Bisi aya nu unggah teu katulungan. Ngan beurang keneh kulisi ge di papatahan. Yen unggal imah kudu ngabogaan kohkol awi mun aya naon-naon kudu mere kode kuna kol-kol. Tapi najan kitu ge teu weleh aya nu tinggaleun. Buktina harita aya hiji lalaki leumpang gancang. Mening ngagedig teu nolih kana naon-naon ngajingjing bungkusan bangun berat. Nyelek hayam bodas sasapihan. Ku si Wirja kate nyueun tuluy di pegatan pijalaneun. Reg nu ngaliwat eureun jeung semu leuwaseun deui. Da tadi leumpangna tungkul ari tangah bet geus aya nu ngahalangan. Aduh, sebenarnya teh nu ngadag punten lah ngiring ngalangkung ya anu dirusuh buge. Ceuk eta jalma bari dodok. Sedap. Tuluy ngalengkah nuluykeun lalampahanana di halangan ku si Wirja kegelanaan ulah kaini. Ulah rek nanya ari kisila das di mana kate nyona ku kula bangun rusuh. Kawas-kawas nu neang paraji. Usane sanes neang paraji tu. Bojoman teu nuju ieu nuju ka kandungan sareng moal ada moal ka kandungan pun anak ka 102. Lewat kabeh cek eta lalaki bangun geus ngomongna dari ieu. Aing teu ngarti naon ai kabeh. Jeung teu hayang ngarti deui da teu boga pamajikan. Aing mah kula rek nanya naon eta teh moal naon. Wirja mencrong kana bungkusan. Oh iya. Lauk jair ron lah. Aing nyuhunkeun dipun bapak di Cijelag. Da di lembur ieu mah sep. Kagungan balong teh panen margi di tengah dinten teh. Setengah dinten jalma salembur hibut penuh narumpang lauk jair. Narumpang lauk jair abdi mah teu kabagean terus ngabujang ka Cijelag nyuhunkeun ka pun bapak. Oh, kitu ari hayam keur naon? Kamu tuh pas? Mbak, aya naon di lembur teh atuh asaan teh? Lauk jair make jeung beak hayam bodas jadi payu aya naon teh? Si Wirja teh ngarti. Oh, kieu eta salasna mah. Lembur Cidahu teh nuju diri ungu kabingung teh. Di bibira ku kasusah, di kupundit ku kaseni. Bangreung kaweur ku kasieun. Samar pola samarampa loba kasusah jeung kahariwang. Ari nu jadi marga lantaran lembur Cidahu keur naas.
loba budak parawan nu diancam bahaya malah geus dua nu jadi korban teh. Tah supaya teu jadi korban katilu jeung satulungan nya hajat hayang bodas. Numpang jair tabur kemang di perapatan kitu tah. Ceuk eta lalaki saleutik kitu ya curiga ka si Wirja. Oh. Nya sakur nu boga anak parawan mah kabeh ge hajat tentunya. Mun kasub abdi gaduh anak parawan geus umur 16 tahun. Maka ninggali si keur beujingna rumaja we. Mun deungit lah mata kabumbulengan jigana. Sakulantaran kitu abdi teh jaba bakti ka para karukun menta ditangtayungan. Sangkan pun anak aya dina kasalamatan kitu tah. Karunya teuy. Mun kulanya kana jahatna mah moal teu disiksa we si kasebelan teh. Nah saha teu jahatna teh? Si Wirja api-api teu ngarti. Hatena mah nyenghel jeung sirikeun. Rumawi lah. Rada aneh nu jahat teh jantan lah. Kitu naon istilahna cek bahasa modern cenah misterius nu jahat teh. Kitu cek barudak kora mah hese ditewakna hese dipalurungna. Deueuh tapakan atuh lumpatna sajore lah 3 angin. Seurik sana setan mata kukurayeun kitu dah. Rangajar saha atunya. Tapi kumaha mun kula milu rejeung kisila ka imah mun aya naon-naon kuda tanggung jawab. Mangga. Nuhun ari kersa mah. Bae cige moal burung atoheun upami ninggal aya nu bade bebela mah. Mangga tuh urang ngabujeng ka rorompok atau caket. Ceuk eta lalaki atau pisan. Sabab asa boga gunung pananggeran. Kaum dang si Wirja nyerengi harita tuluingi celik pandeuri nuturkeun ka eta jalma. Hatena noroweco ngupat ka eta lalaki. Si belet bodoh ka tutuloyo. Syukur sarua jeung nuduhkeun. Ku aing teh keur susah sabab hese milihna. Imah mana nu aya mojangna? Bari kumaha bae ka unggal imah mah capek. Aya nuduhkeun juga hasil. Kitu galetok kace Wirja dina awahing ku atong-atong. Sora gaang tetep reang dipilih ku sora jangkrik. Dialokan ku sora lonok ceguk-ceguk anjing ngagogok. Serpet lumpat mudag anu ngaliwat. Tapi ukur semet ngagogok ngegel mah teu wani. Langit lenglang bentang baranang pating kariceuk ngan hanjaka teu aya bulan. Tapi najan kitu ge katara enahna malah mah asa beda. Apunten asa betah munyawang bentang asa bungah munyawang langit nu lenglang. Teu matak sumpeng kana pikir kitu ceuk perasaan si lalaki. Nu boga rasa yen aya panyalindungan asa aya pamuntangan. Baranggo kahareupeun imahna rada anggang keneh ge geus gegeroan nyalukan pamajikanana. Kolotak berai pantomuka cahaya cempor mawur kaburuan nyaangan beungeut si Wirja. Heuleuh? Geuning akan sumping mani buri teuing Kang. Cek pamajikanana bangun hariwang. Sok sieun aya naon-naon kalacat salakina unggah. Dituturkeun ku si Wirja puguh pamajikan meuni colohok teu da teu wawuheun. Untung salakina surti pok ngomong. Ulah kaget teh pitulung ti Gusti. Ku cara ngadatangkeun ieu jalma ka imah urang anjeunna sanggup newak si Nurjana. Anjeunna nu baris nang tayungan anak urang. Regreg ayeuna malah moal melang jeung hariwang. Ayeuna mah geura olahkeun lauk tah. Tah meunang jayaran tah. Menang hayam lagi malah sakalian jeung kemang malati. Ge urang ijabkeun miwarang tamu sakalian. Pamajikanana teu nemalan teuing panuju teuing henteu. Nganu jelas mah dina hatena kabaku pertanyaan saha nu sanyana semah teh. Da teu nyaho ngaranna teu apal kana rupana. Menjo ge karek ayeuna karek harita tapi ayeuna mah percaya kana omongan salakina. Kop kana bungkusan, kop kana hayam leos ka pawon rek popola ngajalankeun papatah salakina. Ari si Wirja
jadi aku kalayan someah ku salakina. Da atoh asa aya gunung pananggehan. Mana tuang putra teh segede kumaha ceuk Wirja. Ke urang sauran sina ka dieu. Pribumi ngageroan anakna seleuneu Nyi Mojang nyampeurkeun. Barang goknya matak ngeureeceum kawas nu serap. Lantaran anak pribumi meuni mencrang cacakan papakean sederhana jeung ukur kacaangan ku lampu cempor. Sigana bentang di lembur Cidahu mah. Nyirah ge henteu. Nyi erah ge para mitra sadaya teu ngalawan kanu ieu mah. Sieuna urang Cidahu mah hebat para mitra ye. Aduh. Bagi gelis nu ditepungkeun jeung bapa ceuk si Wirja bari ngajak sasalaman. Kep Nyi Mojang nampanan sonagarna keur da teu boga curiga naon-naon. Nyadak cai nyai subuhan tamu teh hawatos ceuk bapana bari imut bangun reueus. Lantaran boga jimat leos Nyi Mojang ka dapur rek nyokot susugu keur Wirja. Raina istri pamaget ceuk Wirja sura-seuri. Lalaki adina mah umur 8 tahun ceuk si eta lalaki Daria. Wirja unggut-unggutan paroman bear marah mai disangkana ku pribumi mah bunga aya di dinya. Atoh aya nu ngampihan padahal si Wirja mah boga kabungah nu mandiri moal kanyahoan ku nu sejen. Teu asa jeung jiga prung ngawadul ngobrol ngaler ngidul. Sagala dicaritakeun pribumi meuni dareh deh ngalayanan semah teh. Taya kabosen ngobrol naon ge diladenan, nepi ka poho teu kungsi silih kenalkeun, teu kungsi nanyakeun ngaran, padumukan jeung tujuan atawa nu sejen-sejena sareng hanya kal waktosna ka bujeng seet.